Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun beraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui, urang neraskeun hanca dongeng anu katunah kalayan ngabantun jajar carios sirakean kalang Sunda. Ieu dongeng teh dicandak tina carios pantunnya dadap Malang sisieun Cimandiri. Malah mandar ieu dongeng teh janten hiburan ngahibur baraya di mana wae ayana. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita sirakean kalang Sunda. Wilujeng ngadangukeun brung ah. Kocapkeun bae mingkin kulon teh nepi ka hiji gunung anu teu pati gede. Katempo eta gunung teh buleud munjukung kawas munjul jika batok gedewe anu nangkup. Kadenge harita teh Den Bagus sacarita ditujukeun ka si rakean. Ku keungkeung teuing ieu rakean. Nah gunung naon nya? Jeung aneh. Ieu kula mah beda rarasaan. Enya asa hirup di sejen wayah. Hate beda ketugna. Cing dina angan kula teh rarasaan teh aya gedag nu ngajak nitah kula cicing di dieu. Sejak nyorangan rakean, hanteu meunang aya nu maturan. Ieu teh gunung bunder. Mun ceuk si bapa mah cenah bareto baheulana teh urut turuna Sang Hyang Dewakala atawa Batara Kahala. Tu geuning tapakna aya keneh. Horeng teh kitu nya. Paingan atuh. Lain gunung biasa, tapi gunung karamat. Enya teu aneh lamun ngajadikeun kula beda rarasaan. Sabada meunang katerangan ti sarakean sarupa kitu. Den Bagus setra teh lajeng wae ngadeukeutan ka garwana nyata Nyimas Purnamasari. Pok kadenge Den Bagus sacarita ditujukeun ka garwana. Nyai, kakang teh rek tapa dieu gunung. Janten kakang teh sejatapanya dia gunung teh, kapan urang teh bakal nyusul ama Prabu atuh? Wayahna geulis. Nyai maji gue teruskeun lampah. Najan taya kakang oge kapan aya sirakean anu bakal ngajaga Nyai. Ulah keunggulasieun. Mugi awe enggal tepung jeung ama Prabu. Pangbejakeun we. Kakang mah keur tapa kitu. Bejakeun aya gerentes tinu agung. Iya ilapat tinu Mahmur Bawisesa. Kudu nungguan wayah nu bakal datang pikeun mapa gesurup ka mata poe anu baris ngajajarkeun deui. Enya ngajajarkeun deui Paku Jajar tina samangka dibelah 5. Kakang, ulah eudeuh gampang-gampang ngawaro gerentes di jero angen kakang. Buah-buah lain pituduh tinu agung, tapi harewos ti kalong anu newo-newo. Urang teh kapan aya di ieu gunung anu sakieu sangetna. Leuweung namani geueuman. Enya jungkrangna oge paling pangka urat jagat. Biasana mah di tempat kieu mah eusina teh dedemi tungkul Kang. Lain Nyai. Lain. Akang mah henteu salah panuduh. Ieu mah tinu agung. Amun enya gerentes tinu agung Kang. Nah ka abdi mah teu aya rasa sok beja geuning. Apan cenah datangna beja atawa lara anu bakal dininggang kadua sajodo. Nya sok layangkeun heula ka langkangna. Kudu saling nya ka jalma anu saling mikaboga. Apan abdi teh bogana kakang, kakang teh bogana abdi. Tapi nah dina keur tagiwur kieu kakang kudu misah ti abdi. Kudaha nitahna teh nu agung teh ka kakang wungkul henteu ngabejaan ka abdi Kang. Dengekeun Nyai. Amun dewa keur nyarita tara kadenge ku jelema anu kadua. Geus ayeuna jigera init. Rakean, kula mi HP Nyi Putri panganterkeun ka Ma Prabu. Ulah daek ketang rakean. Montong. Kula mah rek tapawe di dieu. Ceuk Nyi Putri mani tandas atuh ari Den Bagus keukeuh nyaram ulah cenah teu meunang tapa maturan manehanana. Ari Nyi Putri keukeuh maksa dek tapa maturan.
Uguhe aturuan teh jadi patorong-torong deui. Boga dengenyi putri teh carita deui. Kaula teh putri Pajajaran, najan putri pangbungsuna, tapi kaula oge sejata pikeun bela pikeun nungguan wayahna surup mata poe kulonan muhara Cibanten. Pikeun ngabantenkeun di Pajajaran. Amun kiwari lain di wayahna Pajajaran bisa ngadeg deui tina silalatu anu nyelap di jeron iga kaula. Tapi kiwari Pajajaran teh teu boga dayeuh, jeung buah-buah Pajajaran teh teu boga tempat panyicingan. Tapi salila aya keneh anu make ngaran Purnamasari. Eta silalatu Pajajaran teh baris tetep hurung di jero harigu. Sakur mojang-mojang jeung cawene anu sarunda Pajajaranana. Abi mah teu kiat, Kang. Teu kiat. Cek Nimas Purnamasari laju ceurik mane inghak-inghakan. Cimatana nyak celakan ninggang cadas anu teuas. Purial ti jero taneuh kaluar cai herang jasa. Ngocor bersih kahilirekeun, tapi eueuh anu areungeuh usaba beukeur cekcok teh ya. Boga denge serakean deh sacarita. Hanteu hade, dek tapa parabut heula. Jeung oge surupna mata poe teh geus tangtu baris datangna. Henteu kudu ditungguan deui. Angger urang teh kudu ninak neruskeun di lampah. Sabab bareto ge cek Bapak Uing. Amun dina batu tapak di puncakna Gunung Bunder geus jadi hanjuang bodas. Tah eta pisan wayahna batu gamparan di Gunung Kibodas kudu pindah sorangan ka tengah jalan nu Nerisula. Dulu aya di suku gunung anu ganti ngaran. Sabab di kulon mata poe keur surup. Laju ungah jelema bule ngabalenggu musuh ku buah anu padas. Ayeuna mah sabab urang geus jauh teuing ka Talimbeng di jero ieu leuweung. Angger urang kudu ninak deui abeh ulah ka Talimbeng enya dina wayah. Sabada ngadenge caritaan sirakean atu gancangna carita duana teh laju we narinak deui pikeun neruskeun lampah ngulon. Nah akhirna mah tepi ka tonggoh hunggah ka Gunung Sejen. Kaum dangu cai anu jadi tina cimatanya putri teh cenah baheula mah disebutna teh Ciwening. Kiwari mah geus eueuh nu nyaraho anu mana. Sabab ti harita di Gunung Bunder curcor cai ngaburial ngocorna jadi sahiji. Anu katemu ngalina teh bersih herang kahilirekeun. Ari tangtuna mah lembur Cibening anu kiwari ayeuna teh henteu jauh tina cai. Nu asalna tina Cimata Purnamasari. Hanjuang bodas cek anu baheula nyaraho mah cenah memang aya gedena teh sagede indung suku jeung di jangkungna teh ngan sajangkung lutung kerenang tung dauna oge ngan sahiji. Mun kembangan ngan sahiji jeung mun buahan tareleuwih ti dua bae matakna disarebut hanjuang bodas. Kusapa bodas akar, bodas tangkal, bodas daun, bodas pucuk, bodas ka kembang-kembang buahna oge bararodas we. Ari ayana pindah-pindah tetang dudumukna. Sakapeung jadina teh sok dina batu gede sagede leuit nu aya di ruhurna Gunung Bunder. Dina eta batu kitu ge cenenah teu bae aya tapak jelema, tapi gedena teh kira-kira 3 kalieun tapak jelema biasa. Sakapeung kapanggih jadina teh dipangalap balai babalayan sasaka domas jeung sakapeung disok aya di sisieun batu Sibedung. Tapi didinya mah sok ngarupakeun orai galak. Malah sakapeung mah ayana teh sok di Gunung Sunda.
Ari eta tangkal caringin bodas teu cenah mun akarna dipake balur moal awak teu raku pakarang artina teh bisa jadi waduk. Oge umur bakal rat panjang ratusan tahun. Mun tangkalna dipake iteuk moal aya jalan anu sasar kabeh poek jadi cang. Ujara uge jadi deukeut. Jeung bisa nyieun bisa leumpang di jero sagara. Bisa nerus gunung bis tanpa dikukui. Mun daunna dipake satiung moal kapanggih ku dadamit, moal katemong ku bolor kelong, moal aya mata bisa ngadeuleu. Tapi bisa neuleu ka sakabeh anu jagana kajadian. Jeung deui cenah lamun buahna diheungheum handapeun letah. Saucapna tangtu nyata. Anu bisa ngabogaan eta hanjuang baris jadi pamuncungan sakabeh raja. Tapi hanjuang mudu dilayanan ku haur beureum jeung jambu mede anu sikina teh aya di jero. Harita batu gamparan di tahun 1804 cik nu nyaraho mah memang nyorang aya keneh. Nyaeta di jalan Nyagak 3 teu jauh ti kiwari warung borong. Ari gedena cenah mah sagede kebo tiru keur darapa. Kitu cenah mitra ujaring carita. Mitra kaum dangu, ayeuna mah urang kocapkeun bae. Mata poe di belah kulon geus ngaliwatan pucuk tangkal kihara. Nu narindak atawa nu lalu mampah laju rareureuh. Sirakean teh nyieun saung nu tihangna ku handeuleum dihateupan ku daun tepus. Peuting jempling di tengah leuweung di jero saung teh ngan ukur aya Nyi Putri we jeung Den Bagus. Anu kadenge karerek nyegrek heesna teh ti beranaker, sedengkeun ari sirakean mah heesna teh bari nangkep tuur we. Dihareupeun pirunan seuneu atawa durukan. Di wayah liliran anu katilu, Nyi Putri teh aneh diparang ngimpi. Ari ngimpina teh cenah neuleuh 2 bentang anu caang ngagenclang. Nu hiji surup ka kidul, laju leungit. Terus raga geuna kana cai caah nu kiruh umpal-umpalan. Sedengkeun nu hiji deui mah ngurilingan luhureun Nyi Putri. Di wayah liliran anu katilu, sirakean geteu bisa hees inyana laju nangtung nyaranena tangkal pule. Nu kembangna teh seungit laleutik, maruluk katebak angin. Bulan anu karisa pasi di belah wetan, dihalangan ku mega. Cahayana teh anu ramang-ramang, nemong keteu nemongkeun beungeut. Sirakean teh manehna teh mikiran we. Pikiran bijalaneun hayang geuwat tepang deui jeung batur anu malunur. Barang dina impianana Nyi Putri teh neang bentang rag-rag ka cai. Inyana laju hudang ngorejat rarat-reret bari nanya sajeroning hatena. Nah naon ieu teh kila-kila teh? Aneh impian teh. Ret inyana teh kanu keur kerek. Ret inyana teh kaluar. Kadeuleu anu keur nangtung keur nyaraden dina tangkal pule. Lalamunan kahalang ku halimun. Anu liwat launan dimerhatikeun eta Nyi Putri Purnamasari teh kawas anu keur mikir. Nanting keur mikiran naon ukur Nyi Putri anu nyahona we. Tapi ari heueuna mah inyana sorangan oge henteu nyaho. Ngan anu puguhna mah najan aya jero leuweung kitu oge. Jauh kadulur anggang kabaraya. Eueuh dayeuh teu boga imah. Tapi ngakangaranan pararasaan teh asa regreg. Jongjon hate. Eueuh kasieun, eueuh kakeung, eueuh nineung hayang mulang. Jing ding kunaha rasana hatena teh ayeuna mah neuleuk ka Bagus. Setra teh asa beda teuing ti bareto. Disebutnya geuning ku leuwih. Sebut dedeuh tapi leuwih nyerep, sebut resep anu bogoh. Asa lain kitu rasana cenah. Da bareto mah cenah montong teuing aya bogoh di sina resep. Kalah ge kageuleuh. Tapi ayeuna mun aya awewe sejen mika hayang ka Den Bagus,
rarasaan teh hayang nyaho heula jajatena anu kitu-kitu anu disebut jodoh teh. Jeung ari bareto mah ari neuleuh rakean asana teh taraga gedag dina hate, tapi kunaha cenah ari ayeuna. Asa kupalias teuing kitu cek sora anu karasa dina ati Nyai Putri. Pikirana teh pabaliwut, inyana teh bisa hees laju nama ngulisik basa bari ngadeg. Amun Kakang bagus ningang di apes, asana teh moal hirup gedeg leungiteun, da aya si rakean, tapi palias. Tapi atuh kunaha, kasirakean teh bet asa jadi asana teh jadi ngedeng kieu duaan. Palias teuing. Kitu cek sora anu nyarita dina hati Putri Purnamasari. Pikiran teh tambah acak-acakan, nyalisikna sabari ngedeng, matana sabari peureum, tapi hate nama cara inyuk anu kusut. Kocapkeun bae dina rujuk rada jauh ka Sintu hudang haliwu jeung cangeh garabating jawehwer. Ngabejaan yen di wetan langit hear-hear eukeur caang. Urang kocapkeun bae atuh anu tiluan teh laju narinak deui atawa neruskeun di lambah. Terus unggah ka hiji gunung, unggahna teh lempeng ka kidul, nyanjo ka puncak anu ruhur. Nah, gunung naon ieu teh nya? Gunung teh mani panjang-panjang teuing. Ti kulon ngembat kawetan tebegat-begat. Nyambung tuluy mani ngaruntuy. Ieu teh Gunung Kendeng, sabab ngendengna teh sapanjang jagat. Ari bagian-bagianna nu raruhur jadi gunung sewang-sewang bogana ngaran masing-masing. Tuh, anu di kulon awun-awunan eta teh Gunung Halimun. Nu di wetan lapat-lapat eta teh Gunung Salak. Mun itu tuh, naon itu teh? Kawas urut Pangrareban. Cek sirakehan barit terus ngirikan. Sirakehan teh ato jasa. Saat tetelah eta teh urut batur-batur anu ti heula anu malunur nuturkeun raja. Hayu got urang ka itu tuh. Urang susuh. Tetela geuning eta teh urut Pangraraban. Pangraraban batur urang pajajaran. Bener rakean. Bener Raden. Hayu ayeuna mah urang ka itu. Urang susul. Tuh sarada teh laju nuturkeun sirakean rek nyusul ka eta patembatan. Cenah eta gunung anu puncelakna aya urut Pangraraban teh. Nyata nu kiwari mah sok disarabut nanti Gunung Perbakti. Sabab baraktina 5 awewe anu ngaranterkeun raja anu jauh ti musuh. Teunah anu dicaturkeun dina pandun mah nyata ngahiangna Pajajaran. Diurut Nyi Putri nyaliksik sabari ngadeg engkena teh jadi lembur anu kiwari disebutna teh Ciasmar. Gunung Pangrangguh kiwari aya keneh tapi ngaranna teh geus dirobah jadi Gunung Pangrangu. Panjang untar teh ruhur ajulan, tapi berat nyoglokeunana. Nya kitu panjang carita panjang waktu nyaturkeunana pikeseleun anu ngadengena. Atuh mitraku kitu na ayeuna mah nu jarau urang deketkeun, anu kosong urang ampikeun, nu eusian urang sodorkeun, sorongkeun tukang deui nyarita. Urang caritakeun bae ti Gunung Perbakti laju marudun, den bagus lempang dihareup nyari Nyi Putri mah jadi dihapit ku sirakean anu ditukang. Muduna teh nepi ka hiji leuweung anu rasa malana teh sagede-gede kebo. Jarangkung hieum kutang angin anu rawei ting rarumpai hingga rebay ditebak ku angin cara buuk cawenewek. Keur ayun-ayunan pilembangeun hese jasa kahalangan hoe anu rejeung areuy. Hoe na teh sagede-gede bitis, ari-areuyna teh sagede-gede beuteung jeung kamurang. Jadina karep hese jasa ngahuayekeunana. Patambah saja jalan teh kunyuk lutung jeung oa. Malahan mah surili bidi genti diruhur keneh geus gugun tayangan bari jeung kadenge cekrah-cekroh. Bari sakapeung mah aya anu maledogan ku buah sagala rupa. Nya aing geus kitu mah anjog kanu rada caang. Kiwari mah teu kahalangan deui ku hoe. Nu leumpang teh kiwari mah rada ngabuluyur. Teu rapat deui pok kadenge sirakean deca carita. Kade urang teh sing ati-ati. Rakean.
lamun nuturkeun lacak anu ti heula mapay taratasan urut ti batur urang rakean. Memang leumpang teu bisa gancang. Tapi batur anggeus jauh. Jeung besi rebahan anu singkur aya di musuh anu keur nungguan. Bener Raden, urang teh kudu waspada. Barang cacap cacarita aya nu magerem laju ngagajleng makhluk anu katileun teh hideung nu tayah lianti maung kumang atawa macan kumang. Eta macan kumang terek ngagabru ka punukna Raden Bagus, tapi si Rakean gentak manehna ngacorelat. Kira-kira leuwih cepet batan eta macan kumang nyaho-nyaho si Rakean teh geus nyajek eta macan kumang nepikeun ka ngacengkang ka tukang hiuk ceprot cilebet. Kaur eta macan teh gagawuran. Dasar macan edan, kurang ajar sia teh rek ngabonghan dunungan aing modar sia modar. Cik si Rakean bari nyusua tepus, sukuna teh dipake nyajak hulu macan kumbang. Atuh ku sekali nyajak oge eta macan kumbang teh hos we bae, geus teu walak aya. Raden Bagus setra moloho kawas anu jantungeun. Kawasna bae reuwas kareureuhnakeun. Cacak-cacak lamun teu kaburu ditulungan ku si Rakean mah duka teuing nasibna eta Raden Bagus teh mitra. Den Bagus harita teh manehna teh nyampeurkeun ka si Rakean. Nuhun Rakean. Kula geus ditulungan. Kula reuwas kareureuhnakeun. Cacak-cacak eueuh maneh mah. Jeung maneh telat nulungan. Duka teuing nasib kula bakal kumaha. Nya Rakean. Maneh teh geus nulungan Kang Bagus. Teteh lah maneh teh leuwih rikat batan macan kumbang geuning. Nya kapan kawajiban uing? Ari ngajaga atawa nang tayungan Raden jeung Dimas. Apan ari uing mah ukur barega. Anu dipancenan jadi uraga baya di PHP-an kabuluyan jeung Nyi Putri hayu urang laju panjang keneh papayeun teh keur ulah sieun jeung salempang uing ge bakal nang tayungan. Cek si Rakean sabab ningali eta Putri Purnamasari teh kawas anu sieun neruskeun lampah sieun panggih deui jeung sato galak. Tapi ngadenge caritaan si Rakean eta Nyi Putri teh hilang reuwas bijil atoh. Rasa atoh tapi di sambaran kurasa sejen. Eta sambarat et nu katembong dina semu tapi teuing rasa naon cenah. Itu cenah mitra. Sakeula urang tunda ieu jajar carita si Rakean kalang Sunda dugi ka dinya. Urang teraskeun entina seri anu salajengna. Atuh mah nganuhunkeun tina sadaya parahatosanana hapuntenna tina sagala kakirana mang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.